hirup manusia tara lepas dina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang ngalepaskeunana mun urang hoyong lepas tina masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna anggur ari loba teuing mah matak ngacapruk kawas nu burung daek mabok mah bodoh kabina-bina lamun waktu ngan dipake sare nya malarat balukarna kudu ngoprek sangkan sebeuh barang capek. Sampurasun. Aduh, damang juragan. Aduh. Bagja orang pendak deui nya urang ieu di rumasa. Rumus masalah sadidinten. Dengan ayeuna urang seja ngaguar patali sareng hal mabok Sunda mah ulah mabok. Tah, tadi disebutkeun dina ayatna dina siloka engka hiji anggur ari loba teuing mah matak ngacapruk kawas nu burung. Itu burungna aya. Maksudna burung di dieu teh kumaha Pak Beri? Ya burung teh maksudna mah ODGJ gitu jadi linglung nyebat ODGJ-na tong ningali ka dieu. Ka abdi we. Tapi aya deui burung teh gagal. Oh heeh. Jalma gagal berarti nu mabok teh jalma gagal saurna teh. Leres teu bah kumaha eta bah? Leres da namina mabok teh nya. Namun disebutkeun di dieu anggur ari loba teuing. Anggur ari loba teuing mah. Sanes anggurna. Oh, naonna tuh? Loba teuingna. Janten masalah. Oh. Lamun sakedik mah moal mabok, moal ngacapruk. Moal. Hartosna kenging oge urang ngaleueut anggur. Tah, sacekapna. Oh, iya. Abdi kantos. Abdi kantos ieu kantos minum anggur. Mabok mah da nuang tikotok ke dasar mabok. Sok saemer ya. Naon wae ge bisa dimabokeun gitu. Mabok kucubung oge pan. Hui sok biak 2 truk. Dua truk teuing mah atuh Bang. Nya hartosna. Jadi anggur teh salaresna mah inuman anu tiasa oge sae atawa nepi sabalikna kitu. Naon wae anu seueur teuing. Oh ngangge teuing. Oh. Aya teuingan bae. Nya. Loba teuing. Anggur ari loba teuing mah nya. Loba teuing. Jeung geus loba teuing. Oh. Loba wae entok, emang loba teuing. Matak ngacapruk. Hartosna di dieu mah dieueut, diminum. Tapi lamun dagang anggur kumaha? Mangga wae. Loba teuing mah ngacapruk. Moal kulantaran teu diinum. Dibagikeun eta mah kanu balanja. Kanu balanja. Dijual kanu balanja eta mah. Minumna loba teuing. Nya. Jadi masalahna tadi eta tadi teh loba teuing. Naon wae itu sebagian tadi ku bawa omen tadi teh. Naon wae loba teuing. Cai gawe loba teuing mah. Cai herang coba. Tuang oge loba teuing mah kamarkaan. Sami. Oh. Sami artina ulah kirang teuing ulah leuwih loba teuing.
Orang teh kudu nyaho naon sacekapna keur urang. Margi ieu geuning aya salajengna daek mabok mah bodoh ka bina-bina. Tah eta mah tos loba teuing teh. Aduh. Mabok lantaran loba teuing. Moal mabok amun teu loba teuing. Nya. Jadi ulah ngalepatkeun anggurna, Nya. ulah ngalepatkeun nginumna. Tapi ieu loba teuing. Namun ieu teh bah loba teuing teh berarti ngawitan ti sakeudik heula. Prosesna teh. Mohon. Samet. Moal bisa langsung sateko atuh urang. Sagelas ge moal langsung sagelas. Mohon. Sakedik. Oh, lami-lami Jadi loba teuing. jadi we ngacapruk. Jadi itu tos mabok eta mah. Tos mabok. Nya. Tos teu terang naon nu dicarioskeun. Nya. Nyarios naon gitu teu terang. Tos we tos teu aya emutan, tos teu gaduh emutan anu sae. Terus geuningan. Saka emut tah mun. Nya. Geuningan bah aya paribasa. Mun jamin nu maboknya. Jadi si kuring poho ka kurungna kitu kana teu kumaha? Nya bisa. Oh. Jadi poho kana dirina. Poho kana dirina. Laras bah. Jadi nalika jalmi aya dina pangaruh alkohol, kan anggur teh berarti alkohol meureun teh. Jadi Eta maksudna. pangaruhna teh janten anjeunna teh poho kana dirina. Nya bah. Kumaha tah? Namun eta mah na teh Iya karek jadi bentrok. Iya guys, maaf kieu kumaha. Jadi saheula ieu teh. Ieu heula. Abi heula. Nu deukeut heula pan Tah janten kieu nya. Mahaji. Urang diuihkeun deui kana pengalaman. Oh, iya pernah mabok. Pengalamannya ya pengalaman. Kenapa nih pokona ting ke dengekeun heula. Jadi atuh upami kitu naon anu jadi marga lantaran urang resep minum nya atanapi mabok-mabokan. Nya. Nah bet hayang nginum gitu nya. Lamun dipikir deui gitu. Nah buat mengenal anu kitu gitu nya tah. Wah lingkungan gitu. Tah. Jadi diuihkeun deui kana diri urang pribadi lah gitu nya. Terus Anu mengakibatkan urang mabok, anu mengakibatkan urang resep minuman teh tinu naon tah gitu. tinu anggur. Lain. Lain. Nah, ya jadi anu sakapandak sim kuring mah gitu nya coba-coba. Oh, panasaran mimitina teh. Panasaran. Terus naon margina di dieu disebutkeun anggur gitu nya. Sabab anggur mah menarik. Anggur teh menarik. Menarik anggur mah gitu. Maksud menarik teh kumaha ya, Bah? Menarik teh gitu. Da teu aya anggur anu pahit. Amis gitunya katinggalana moronyoy gitunya dina warna dina naon teh eta. Tah jadi ari minuman mah buah anggur. Buah anggur. Nah jadi ku awalna urang aya ketertarikan akhirnya kagoda. Nah, upami atos kagoda nya urang dicoba. Atos dicoba oh geuning ngeunah. Tah ku ngeunah eta ku amisna eta. Dedeyeun. Dedeyeun. Cek bahasa dengan mah adiktif dan. Nah, eta kecanduan. Kecanduan. Eta ku sabab ngeunah teh ya akhirna di luar kendali. Oh, bener. Teu bisa ngendalikeun dirina. Terus we da mabok teh anu karasa ku abdi mah ku seueur teuing. Oh, karasa ku ajeuna. Loba teuing teh. Tapi da lamun sakedik mah justru matak haneut kana awak, matak sehat. Oh, sehat. Lamun sakedik, sok we lamun urang lamun wengi-wengi gitu nya lamun ngagibrig gitu. Tiris. Alkohol sakedik we. Tiasa kenging. Da ngahea bade teu geunaheun kana awak teh. Matak jadi kanggo pengobatan. Matak jadi obat lamun sakedik mah. Sacekapna. Nah, upami sacekapna teh eta. Jadi anu ngalantarakeun mabok teh kulantaran loba teuing. Oh nya. Nah, ku kaleuwihan. Kaleuwihan. Da sabarana mah da aring namina kaleuwihan mah teu sae. Gitu. Leuwih teuing mah. Leuwih teuing mentong boro misalna minuman. Naon je? Misalna jabatan. Jadi sarakah misalnya urang teh hayang mengejar anu sakaluluhuruna. Jadi RT misalnya tah hayang jadi naon deui. Jadi RT teh misalnya rendah teuing naik di jadi naon.
akhirnya mengejar jabatan. Sarua eta ge mabok jabatan. Mabok jabatan. Kaluwihan. Misalna mabok wanita. Geus gaduh hiji hoyong dua. Mabok lain rupa-rupana lamun ngaranna mabok nyontokeun sanes anjeunna seueur wanita sanes. Eta mah beda deui. Ari eta Abah Budi manggut-manggut we kumaha kunaon nundutan? Tah keur mabok gitu. Kopi. Nyamun kitu panan di dieu ge. Bersulang heula nya. Bersulang. Jadi aya kene. Ari mabok teh di dieu teh kan anggur ari loba teuing mah. Tuh. Mata ngacapruk kawas nu burung. Nah dina serepan bahasa sejen mah bahasa asing, bahasa Arab jalma burung teh disebut teh majnun. Majnun. Poek, kapoekan akal. Janten lamun anu jalma nu mabok mah nya majnun. Poek akalna jadi teu tiasa mikir nu caang. Jadi teu tiasa mikir nu caang, jadi teh ngacapruk. Ari anu teu majnun. Gola bari seuri. Ieu mah can ngomong seuri heula. Mun aya ngomong heula karek seuri dibalik. Ya jadi bakal kalengitan naon disebutna teh kalengitan arah gitu. Kalengitan deui tatapakan ieu teh kudu kumaha? Nya mabok teh rupa-rupa. Tadi teh lamun mabok ku pamuji kumaha? Dipuji terus nepi ka irung ge asa kembung gitu. Nya eta teh jadi kalengitan deui. Lain asa kembung mah kembung ti dituna. Ieu mah lain irung jambu air. Istilahna ieu mah. Istilahna jadi arah atawa navigasi kasadaran teh teu aya tos poe teu tiasa ngadalikeun dirina. Teu tiasa ngadalikeun dirina jadina teh nya sabelong bentor we jadi ngacapruk teh kitu kan nu mabok bieu. Pernah bosaan. Aya Geril pernah mabok? Mabok darat, mabok cinta. Budak orang mah mabok cinta. Cuma maksudna rerencangan seueur gitunya maksudna teh lah ku kiwari mah gitunya maksudna teh. Leres pisan eta maksudna teh jadi memang sok kamana karep gitu. Ngacapruk ngalantur gitu. Kadang sok kaliwat batas gitu. Euleuh sia kaliwat batas. Leuwih ti misti. Ya, jadi ngalakukeun anu teu sakuduna dilakukeun gitu lah. Contoh abnormal teh. Contoh lah gitu lah. Contoh. Ieu pamimisakan aya acara gitunya bajidoran gitu kan. Eta nu sok nonton teh sok nya bari mabok heula gitu. Anggur heula. Botol anggur heula gitu. Ya, jadi efek nanti gitu karena memang can beres. Iya rek mabok aya mabok. Itu can beres. Ngomong tadi. Tuh mabok heula, can waktu sedikit dongeng kayak geus itu enggak dongengnya geus itu. Geril. Jadi ku sabab leuwih teuing gitu nya. Jadi sok aya pipa seaeun gitu eta gitu anu teu kenging teh padahal mah da sakaterang abdi memang si anggur ieu fungsina teh memang karena memang kan di Eropa mah dingin. Tiis di ditu mah pan aya 4 musim teh musim salju. Nya fungsina eta kangge ngahaneurtan gitu. Cuman ke urang-urang pan ditinggalina teh nya liurna we mun can lieur teh naik mun can naik teh can asa can nginum asa can nginum can mabok nya iya ka dongeng isana agar ya gaduh dongeng pasti mah ulah mabok darat laut dan udara mah eta mah teu naon aya obatna eta mah memang teh upami ninggal anu mabok teh memang sok aneh gitunya gitu. Anehna kumaha? Sok anehna teh dina tingkah lakuna gitu. Contoh kieu ya. Lamun anu mabok diajak ngobrol. Kadang-kadang sok teu nyambung. Oh, saliwang. Duka teu ngadenge, duka kumaha ge nya. Gitu. Nya matak tarasan ieu pengalaman abdi gitu. Pernah ngobrol gitu jeung nu mabok. Mabok da ka mana we ieu teh da ngajawabna teh. Ngobrolkeun naon heula misalna sok itu mabokna tuh kumaha cing. Kumaha sok. Tah bener kieu. Kudu jelas ieu teh. Lamun anu mabok mah jadi
misalnya lamun nempot tihang listrik jigana teh nugelis juga naon gitu. Sok ngahayalnya. Eta jadi penuh dengan hayalan. Berarti geus kana mah urang cindekeun dina hal mabok bab mabok ieu. Berarti pipikiranana jalma nu mabok geus kaganggu. Teu normal. Cik apan aya eta ayat nu kalima sok urang dikidungkeun. Semejeuna. Nu kalima pipikiranana. Kunaon Bang? Konslet. Kidung ah. Kidungkeun ieu mah ieu. Ya nu heula. Sok nu heula. Pikiran jelema teh saibarat saidina sumur jero. Tapi ku anu berbudi mah teu burung katimba. Saban jalma sok ngakukeun satia, tapi ari anu nya satia mah langka. Bagja anu jadi anak lamun bapakna jujur sarta kalakuana bener. Leres pisannya. Itu. Ieu genre ayatna ieu, Bah. Cika manang Bah Deni lah kumaha ieu? Tah ieu patalina sareng mabok ya. Pikiran masih kene. Leres ya. Bagja anu jadi anak lamun bapana jujur sarta kalakuanana benar. Jadi mere teladan anu hade ulah mabok salah nyontohkeun mabok di hareupeun barudak. Lamun ditukangeun mah tiasa teh. Di hareupeun entong ditukangeun ngara teka tingali eta ge lepahat. Jelas aya nama ulah ek di hareupeun ditukangeun ulah. Ajeng Duanana. Tah iya. Tos gaduh barudak ya. Nya abdi. Naon anu dicontohkeun ku urang? Anu mabok ayeuna? Nah anu anom atau napi nu tos sepuh? Duanana. Teu budak. Teu kolot. Teu kolot. Mabok, malihan aya nu mabok sasarengan. Berjamaah. Mah. Aduh. Tah ieu upami kolotna sepuhna bapana anu teu bener eta bahayana sanes kanggo anjeunna hungkul tapi oge kanggo barudakna. Leres. Sapaket eta teh. Sapaket. Malihan nu tos dipuisikeun tadi ku Badeni eta ayat anu ka-13 lamun waktu ngan dipake sare nya malarat balukarna kudu ngoprek sangkan seueuh barang capek. Aya patalina nu mabok tadi sanes ngacapruk hungkul sare we bisa tengah pingsan teh di mana we bisa sare benernya istilahna mah di got ke di pasieun terang kunaon eta sare di dinya mabok cenah tah lain kitu nyariosna kumaha ya gotna nu saha kitu nu maneh gitu. Ieu teh solokan-solokan saha? Buat nu saha? Di dinya ngalarang-larang. Nabet protes gitu. Nah eta maksudna bisa sare di mana wae. Bahayana eta naon tah cobi tuh kahiji tos janten suri tauladan kanggo barudakna. Leres pisan. Eta dipake sare lamun waktu ngan dipake sare malarat balukarna. Leres. Ulah nyarios kunaon abdi malarat ayeuna. Kunaon kieu ayeuna? Sek ngaca heula. Leres. Tinggal heula na urang tos make teu tos dipake teu acan eta waktu atawa dipake sare hungkul. Eta tadi era tos diorolkeun. Aya 24 jam sadinten. Beres pisan. Wah, pami kitu aya waktos. Aya waktos. Berarti ieu sami sareng sejak ieu. Tah. Eta maksudna mohon dipake. Ya waktu ngan dipake sare malarat. Berarti kudu dipake ngoprek. Kudu motekar ngoprek teh nya. Kreatif. Eta sabalikna. Eta pisan. Kudu kreatif.
menginspirasi. Ieu mah jiga sajak ieu, Bah. Sok eta dipiri geula Bah ieu. Anu mana? Sajak deui. Mau nyajak deui dua-dua ieu. Sami ieu. Jadi nalika hirup urang ku batur di kakaya gara-gara batur mabok, urang teu meunang ngabalesnya. Urang ngabalas sami atuh sapagodos. Para wargi rupina aya ge nu kantos ngarasa kuciwa kana dika aya jalmi nu ka urang ngadamel urang kuciwa. Tah ieu ayatna. Prung mangga. Ulah hayang ngabales kanu nyilakakeun anggur sanggakeun ka pangeran mantena anu baris ngalereskeun pangeran ka urang maparin budi rasa jeung ati sanubari urang moal bisa sumput salindung tah itu pisan siloka teh nya leres ieu mah kan dina keur urang we pacogregan teh aya wae kalebet jeung nu mabok tadi ku pangeran urang diemutan ulah dibalas cenah kumaha bae men ieu sabagodos kumaha ieu upami urang nyokonya da ieu teh konteksna dina kayaan maboknya kayaan mabok da anu mabok mah dina pikiranna teh teu boga pikiran we teu dikendalikeun los kitu nya losnya teu boga pikiran jadi boga pikiran teu dikendalikeun gitu nah jadi urang kudu kumaha carana sangkan urang bisa ngadalikeun diri ngadalikeun pikiran ieu rumus masalah teh ieu ngadalikeun diri ngadalikeun pikiran sangkan urang pikiran urang teh caang, sangkan pikiran urang bersih eta bersih bener nalika pikiran urang bersih urang hinangtos dina cariosan oge bersih dina laku lampah oge bersih hade gitu nya gitu. Hade tatah hade basa tah eta tah kumaha carana hangkan urang bisa ngadalian diri berarti kudu aya anu ngadalikeun nya Gusti Pangeran eta gitu jadi lir ibarat lamun dina ieu mah naon teh munding apa sok dikendalikeun make kuk geuning di dieu kuk naon rebut teh mun jadi nurut mending menurut tali lah lamun eceuk anu bogana kakiduh nya kakiduh lamun eceuk anu bogana mulur nya munur tah berarti hirupna aya anu ngendalikeun pon kitu deui diri urang lamun urang hirup urang aya anu ngendalikeun nya eta Gusti anu aya dina diri urang kitu nya berarti urang moal jiga nu mabok gitu. Mabok deui. Ulah siga nu mabok, anjeun ulah mabok. Aya teu mabok tapi siga nu mabok aya. Nya aya gitu ya. Pura-pura mabok? Aya. Api-api mabok, nu api-api eta teh ODGJ aya. Tapi di dieu mah leres pisan tah. Ulah hayang ngabales kanu nyilakakeun. Maksudnya urang kudu sadar. Ulah siga nu mabok. Ulah dendam. Di mana urang teu ngendalikan diri eta sarua jeung mabok. Teu bisa ngandalikeun amarah, berarti urang teh keur mabok. Tapi badan kieu, kacenderungan jalmi, sipating jalmi lamun dinya nyeri, biasana sok aya respon hoyong ngawales. Kan aya paribasa hutang getih bayar getih, hutang nyawa bayar nyawa cenah. Tah ieu kumaha urang solusi atanapi rumusna ieu? Sangkan ulah kitu. Eta pan kan tos diobrolkeun ku urang. Tong tinggal jalmina. Saha nu ngadamelna, saha nu nyiptakeunana. Eta utamina. Tadi tos disebutkeun ku Abah. Omean tadi. Kumaha urang tah sanggakeun ka pangeran mantena anu baris ngalereskeun. Nah, rumusna eta ulah ningal kalepatan atanapi ieu jalmi anu leres anu lepat. Leres.
Ninggal ka jalmi tangtos orang ninggal kalepatan. Jika Raja Daud tangtos eta ku geuning ku saha geuning aduh ku Raja Saul. Nah, aya dina tos di itu sejarah itu mah. Nya kumaha sejarah sampai ke zaman kiwari ge masih aya nu kitu. Janten teu sadar tah. Ninggal jalmi lepat langsung ninggal kalepatan jalmina. Leres. Padahalnya upami orang sadar tadinya gaduh emutan anu caang teh apa teu poek. Urang teh kada ninggal. Salepat-lepatna jalmi. Mantena teh gaduh anu nyiptakeun anak. Jadi amun urang teras-terasan ninggal ka jalmi, kalakuan jalmi bakal kuciwa. Tah janten nama urang cindakeun we patali sareng aosan urang hal ulah mabok ieu. Para wargi hirup ngalajur nafsu matak badan anu katempuhan. Margi kitu urang sing asak-asaknya pikir ngarah badan teu katempuhan kumaha carana hayu urang nyuhunkeun deui pitulung ti pangeran kitu saur pangandika Gusti. Patali sareng hal eta hayu urang sasarangan namanya hiji urang teh ulah mabok atuh nu kadua nalika diri urang aya nu nganyerikeun urang ngawalas ulah tinggal ka pangeran doakeun malih mah nya doakeun sangkan anjeunna sing babalik pikir sing babalik pikir atuh nu katilu nu salajengna urang sami-sami tetep hirup urang aya dina pangawasa Gusti anu ngadalikeun hirup urang tadi cek Abah Omen cenah jiga mundingnya leres teh urang teh janten aya nu ngendalikeun nyaeta Gusti Pangeran Nyalira Gusti anu marentahna teh jujur bener jeung adil jiga rumpaka anu bade disanggakeun sakaligus oge nutup ya tos deui waktu sampore teh kalaos yo masuk mangga prungah yo hatur nuhun kanggo para wargi sadayana. Pangeran ka urang maparin budi jeung rasa jeung ati sanubari urang moal bisa sumput salindung moal bisa sumput salindung Raja baris tetep kawasana satuntung marentahna jujur bener adil pipikiran jelema teh saibarat saidina sumur jero tapi ku anu berbudi mah teu burung katimba saban jalma sok ngakukeun satia tapi ari anu nya satia mah langka bagja anu jadi anak lamun bapakna jujur sarta kalakuana bener Pangeran ka urang maparin budi jeung rasa jeung ati sanubari urang moal bisa sumput salindung moal bisa sumput salindung Raja baris tetep kawasana satuntung marentahna jujur bener adil hatur nuhun